Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah patepang di sareng simkuring tadi di abdi ngical gantungan kunci kaligrafi gitunya custom nama sendiri murah meriah cuman 7 ribuan aja. Bisa bolak-balik depan belakang dilapisi emas jadi herang mencerang gitu. Bisa berbagai macam nama sesuai keinginan. Ada juga gantungan kunci Luffy gitu dari One Piece gitu yang penggemar anime silahkan dibeli cuman 5 ribuan aja bisa bolak balik depan belakang. Ada juga Naruto begitu, jangan lupa dipesan, link ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun, oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami ku abdi dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mumpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwasalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, terkadang jelema berlomba-lomba memperkaya diri, berlomba neangan pangkat supaya jadi jelema anu hade, nepikeun ka poho ka tatangga ka baraya leungit nuranina. Sing ingat saur pidauh Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, pangalus-alusna jalma nyaeta anu manfaat keur jalma sejen, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, tergerak hatina silih tulungan. Teu bisa ku harta nya ku tanaga, teu bisa ku tanaga nya ku doa. Anu boga ilmu sok pake ilmuna keur kamaslahatan. Kudu gaul jadi jelema, gaul jeung tatangga jeung baraya. Aya anu korpe kerja bakti sok ngiluan, aya anu tahlilan sok indit. Tong cicing wae sing jadi jalma anu manfaat keur jalma area. Anu boga harta loba sok sodakohkeun kanu fakir miskin ka pembangunan. Anu boga pangkat pangaruh sok jalankeun program-program kemasyarakatan, bangun jalan infrastruktur sing manfaat. Da ieu mah aya jelema teh bisana ngomong we hungkul, beberebetan, nyawad kana pagawean batur, nyawad kana urusan batur. Batur teu salah nanaon ge, ari soranganna kadaek. Ulah jadi jelma anu kitu, angguran mah bantuan batur boga kasusahan teh. Da insyaallah lamun urang sok tulang tulung ka batur, batur ge bakal resep ka urang, bakal nulungan dina nalika urang kasusahan. Sing jadi manfaat jadi jelema, manfaat keur sararea. Sok aya deui jalma teh pilih-pilih ngadeukeutana teh nu beunghar we hungkul, aya syukuran, aya tahlilan, datang kanu beunghar mah, ari kanu teu boga mah boraraah. Di nu beunghar mah pinuh, di nu sangsara jelema nage ngan hiji dua.
ulah kitu, ulah pilih-pilih sidikeun urang ulah ngabeda-beda. Edek anu beunghar, edek anu teu boga, urang kudu akur, kudu sarua. Sing jadi jalma anu manfaat hartana, tanagana, atawa doana. Mudah-mudahan urang sadaya kagolongkeun jadi jalma anu hade, anu manfaat keur dulur kabeh, amin. Sareng mudah-mudahan segala laku lampah kahadean urang dibalas ku Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten, tisim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.